Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring udang combro. Dinundanget ye sim kuring bade macakan deui dongeng kalawan dongeng Sunda. Nu ayeuna pikeun jadi judulna nyaeta dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan Syekh Kuro jeung Syekh Darugem. Mangga ka pamirsa wilujeng didangukeun. Kacaturkeun di nagara Baghdad aya Syekh anu sakti. Ngaranna Syekh Darugem. Ceuk ujaring carita mah Syekh Darugem teh rundayan ti Syekh Maghribi anu kacekluk jembar pangabisana. Hiji poe Syekh Darugem nampak beja majar di Pulau Jawa. Aya Syekh sakti anu kaceluk ka awun-awun ka koncara ka jana pria. Cek beja eta Syekh teh lian ti loba santrina oge jadi pananyaan jalma rea ti suklakna ti siklukna. Malah cenah santrina datang ti mana meni. Teu saeutik nu ngahaja datang ti sajen nagri. Demi ngaran eta Syekh cek beja anu katarima ku manehna nyaeta Syekh Kuro. Eladalah nya Syekh model naon atuh manehna teh? Nepi ka jadi catur salalembur ear saja jaragat. Panasaran teuing hate aing nya kumaha kasaktian jeung pangabisa manehna nepi ka pada muji ku sanagri. Kitu gendengna Syekh Darugem teh. Dina hate leutik nama Syekh Darugem teh asa katitih ku beja anu can puguh bukurna. Anu matak hatena beuki panasaran bae. Hayang ngabuktikeun beja teh hayang nyaksian ku panon sorangan. Mun nya di Pulau Jawa aya Syekh anu sakti mandraguna anu jembar pangabisana. Tuluy bae Syekh Darugem teh bebekelan sejamian ka tanah Jawa. Lain bae bekel lahir, tapi pang-pang namah bekel batin. Sagala eusi kitab ku manehna dilalam. Kitab kaagamaan, kitab kasantikaan, dideres berang puting pikeun nambahan ilmu jeung ngandalan pangabisana. Geus ngarasa masagi mah Syekh Darugem tuluy balayar ngajugjug tanah Jawa. Kacaturkeun Syekh Darugem geus nepi ka pasantren Kuro. Ku Syekh Kuro dibageakeun sakumaha tatamu umumna. Ngan henteu apaleun Syekh Darugem teh. Lamun Syekh Kuro geus apaleun naon maksud manehna datang ka tanah Jawa. Bubuhan apan Syekh Kuro mah jalma anu weruh sadurung winarah tea. Ti anggalna oge geus bisa neguh naon maksud sebenarna Syekh Darugem nepungan manehna. Ngan hal eta disidem bae ku Syekh Kuro teh. Kitu deui Syekh Darugem teu wani balaka mimiti nama. Hiji poe Syekh Darugem diajak lelempangan ku Syekh Kuro. Lelempangna laju ngaler, bari ngobrol ngaler ngidul. Uplek pisan ngobrolna teh. Bubuhan duanana oge jalma anu laluhung elmuna. Jalmar pangabisana. Atuh dina ngadu catur oge
papada pinter nyarita tara beakeun pi omongeun. Barang ngaliwat ka hiji tempat nyampak aya tangkal buah anu buahna kacida leubetna. Ngan hanjakal parentil keneh jeung ngarora keneh. Kaciptana teh keur sumedeng hahaseumna. Tapi Syekh Kuro tuluy ngalah hiji. Kitu deui Syekh Darugem. Barang diasaan ku Syekh Darugem puguh bae manehna elel-elelan bakat ku kuat ku haseumna. Tapi aneh Syekh Kuro mah ngadaharna bangun nu ngeunah pisan. Nah beuki nu hasem-hasem Syekh, cek Syekh Darugem herat. Da buah nu kami mah asak, rasana amis kacida, matak seger di daharna. Tembal Syekh Kuro. Barang diilikan ku Syekh Darugem nya bae. Buah nu diala ku Syekh Kuro mah bet meni asak. Warnana koneng semu beureum. Atuh barang manehna milu ngasaan nya bae amis mani kareueut. Syekh Darugem bati gogodeg lantaran heran. Sanggeus buahna didahar, plokna ku Syekh Kuro dialungkeun. Dadak sakala plok buah teh tuluy jadi. Ngacambah tuluy nonghol daunna. Heuleut memenitan eta plok teh geus jadi tangkal buah anyar anu kacida subur jeung ngemplokna. Syekh Darugem anu nyaksian eta kajadian beuki kerung bae tarangna pok nanya ka Syekh Kuro, diajar ilmu sihir di mana Syekh teh? Kami mah teu boga ilmu sihir, tembal Syekh Kuro. Eta mah ngan lantaran kakawasaan Gusti Allah bae. Mun Allah nyidinan sagala rupa oge tangtu bakal kajadian. Syekh Darugem unggut-unggutan. Duanana lalempang deui. Beuki jauh kakalerkeun. Jog anjog ka daerah nu loba rawa-rawana. Geus wanci lohor harita teh. Duanana tuluy sarolat. Tapi di dinya teh bet hese cai bersih. Cai nu aya sajabati kotor teh barau deui. Keur bingung kitu Syekh Kuro tuluy ngalah awi salenjer. Pok ka Syekh Darugem. Sok geura wudu cenah. Puguh we Syekh Darugem teh bingung. Wudu di mana ari Syekh? Piraku kudu wudu ku cai kotor jeung bau mah. Syekh Kuro ngan imut bae ngadenge kitu teh. Kek bae cangkeng Syekh Darugem dicekel, tuluy dijungjungkeun sarta tuluy diasukeun kana awi. Ku kasaktian Syekh Kuro, awak Syekh Darugem anu sakitu harelung jangkung dikersakeun ngaletikan sarta bisa asup kana liang awi. Sanggeus aya di jero awi, Syekh Darugem teu kira-kira kagetna. Lantaran di dinya aya talaga anu sakitu liuhna. Caina can nembrang herang. Tiis matak seger kana awak. Angina ngahiliwir. Tempatna pika betaheun. Colombae manehna abdas ti dinya. Pas sore kakara manehna baralik ka pasantren. Ayeuna mah Syekh Darugem teh teu loba nyarita. Darumasa geus kateter pangabisa. Kabuktian omongan batur teh. Syekh Kuro teh sing horeng nya saktina. Lain bae jembar ilmu agamana. Tapi luhung oge kasaktianana. Kituna teh
bari henteu kudu sombong jeung hohoak yen aing jalma sakti. Tapi geus kabuktian apan salila di perjalanan manehna teu nginjem sirah, teu nginjem panon. Nyaksian pisan kumaha saktina Syekh Kuro teh. Ti harita Syekh Darugem ngaku guru ka Syekh Kuro. Manehna teu balik deui ka nageri Baghdad. Kalah tuluy mondok di pasantren Kuro. Neuleman deui elmuning agama ka Syekh Kuro. Sarta ku balarea dilandi Syekh Bentong. Kamana bae Syekh Kuro indit. Syekh Bentong salawasna nu nutur jadi pangiringna. Sabada pupus Syekh Kuro dikurebkeun di Pulo Kalapa. Ari Syekh Bentong dimakamkeunana teh di Pulo Masiget, teu jauh di makam guruna. Tah sakitu dongeng carita ngeunaan Syekh Kuro jeung Syekh Darugem. Hatur nuhun ka pamirsa atos ngadangukeun ieu dongeng ti Simkuring. Insyaallah kapayuna aya deui caritan dongeng anu langkung seru di nu ayeuna. Mangga ka pamirsa wilujengnya dipihatur.